sempak kutang. Kredit yuk, kredit. Dan ada di sirkuit itu, ha? Kan colek tak daging jadi tadi ya, tadi yang ngomong kredit. Oh, untuk kredit. Oh. Anjing, tukang kredit. Dah. Kita bejakan ya. Bejakan, ke Bogor gitu ya. Punten. Anak ya, Jang? Saya ke Bogor. Oh, ke Bogor. Bogor nak paleh mana, Jang? Tanya oke. Ku kami ditanyakan deh. Bogor rencana belah mana, ah? Ih, dia malah dibejakan deh. Ayo bejakan yuk. Aku mah ya jangan jatuh tempo. Oh, Boh, hampura ya, mak. Orang cenaya. dibuka kaisin dia baju majeng celana di pakaian bayar mencan dia. Atau piraku yang kudu make sempak. Isukan mah ya. Bener ya, masukan udah dibayar. Nanti inget dia baju celana jeng sempak meneng nyokot naing bayar mencan dia. Nyepin aku yang kudu taranjang, dong nu edan amat. Bener ya, masukan ke dibayar. Ya, kadi dibayar. Yang geus kayak ngisukan ka didinya, pokoknya mah dia muncan bayar bae, baju jeng celana cokot kuy. Jeng sempak sagala pohoy. Kredit yuk. Kredit yuk. Sempak, cangcut, celana, baju, kutang, yuk dipilih. Mang, kadi mang. Gerak dipilih anak, mangga. Kredit. Kredit. Heeh, tah. Baju nani mah. Kiamat baju. Baju rusak gitu. Iya urusan rela. Tinggal urusan laku inung dia merenang dijualan. Dia belum. Ayo, nya. Ulai mau wadah duit engkel. Oh, dia di kenongko. Ya ayo ke kolor tadi mana tanya. Mana ke kolor mana? Ya. Lain ke kolor baju, goblok baju. kita mah. Oh lain yang Mana dia mana ke kolor ya. mana? Lain. Hordeng kita mah. Hordeng sajadah ngacok. Tadi ya ke kolor. Dan iya jeung anak. Betul ya ke kolor jeung saha? Jeung anak sorangan. Dong bukan anak gua ya. Encan. Aing panggedena. Oh, lain sing seboga anak. Geus ngerenyeun anak gitu. Aing. Dia pulang pilih nek meuli moal. Atuh aing mati tadi ge moal aing pula pilih ge baju karya nek jeung naon. Ngalunjak amat barasan deui burung. Hayang ber. Oh, dari yang ngalunjakan betul. Aduh, dak nasib tukang kredit kieu teuing. Tadi nagih teu dibayar. Ieu di gawean ku budak. Skill. Aing mending kaburilah sugana nu daekeun. Kredit yuk. Utang, cangcut, celana, baju, kolor. Pilih. Nah, kebeneran nih Maya ya. Sugan bae bayar. Woi, Mang. Dia. Tadi dia. Naon? Bayar moal dia, geus kembal dia teu bayar. Oh, gua. Dia geran kudu aya. Atuh selau bedul. Imah aing dican Agus. Nya ana wah. Nya geus durung. Aing aneh. Lebih galak nu ditagih. Aing dasar macan bayar. Dia. Woi, Mang. Dia bayar moal. Aing semoga duit. Lain hutang dia geus loba ya. Atuh kumaha horeng jaing deul nyaho bae merasa poe aing. Kayak dia nya hutang dia yang seberapa juta dinaik. Kadal ku dia geus 5 juta leuwih. Atuh kumaha horeng jaing ieu urusan bebatur ieu. Atuh dia can menang, lain maro dia. Mar kumaha teh anak-anakan mandul meureun. Ya, geus ki bae menyah. Maha. Mbeka na tilu. Tah, eta jeung aing bae hijina. Tah nu leutik bae tah. Pugu nu batur, unggal poe nangon bae ka dieu nanyaan bae embe cenah anakan encan kaing. Aing atuh terus kumaha dia teu bayar-bayar jeung 5 juta leuwih. Atuh kumaha horeng kaing lamun boga duit. Untuk ki bae. Jual bae yeuna ya kandangna. Oh dia 10 juta mah ya. Kayak ngalunjak amat dia. Terus mbak aing ditaruh di mana? Itu udah di dapur lain lega imah dia. Lain sih, mah tuh ngalunjak teh kayak baksat doang dia. Pai, ayo. Ngalunjak tukang kredit kaing entah keur gablek duit. Bangsat doang.
Dia.